kelas kieunya di sawah. In apal can ngalaki anu dibabakan sok barain bola di lapang. Acan. Eta nu budak Mang Kamal jeung Mang Endang teh. Wah, hayu atuh ka ditu. Hayu. Ningali teh cewek nu gelar nulis di Sarawak gimana? Eta mah cewek budung cuman. Banyak cewek budung. Bener. Oh, eta mah babaturan urang anu juara kelas. Ngaranna sa? Si Pedro. Oh, Heeh. anu budak sa? Budak Mang Kabang, jeung Lilis. Lilis. Heeh. Pedro. Nen. Apal teh nu di sawah cewek nu gelis geunan. Oh, heeh, anu tadi di sawah. Heeh. Mun eta mah siga cewek budung. Cewek buduk. Yang mana da eta mah cewek budug urang tadi ningali. Budug naon? Eta mah budung. Rap. Ngaring. Naon, Mang Kamal jeung Mang Endang teh. Oh itu. Kala udah kadere. Ayo ulun sa ulun. Itu. Oh, itu nu gelis itu. Oh, itu. Cewek. Woi, sanu cai labu, hampura babaturan urang Jangan lupa like, komen, dan subscribe.